eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jalma anu meunang ilmu tina ngaji teh kadang-kadang teu sarua jang. Contohna kahiji auroda alaika warid litakuna bihi amilan fi amrihi. Aya jalma anu meunang ilmu tina ngaji teh nyaeta ilmu anu karek datang kana sabatas bisa migawe parentahan. Contohna sahadat, salat, zakat, puasa, bunga haji jeung sajabana taeta teh kaasup kana parentahan. Artina aringan sabatas migawe parentahan mah geus bisa maca syahadat, geus bisa ngadegkeun salat, geus bisa ngaluarkeun zakat, geus bisa puasa Ramadan, bunga haji jeung sajabana. Ngan duka ari nepi ka Allah henteu na mah cik ayeuna emutan ku ente. Ari syahadat ente nepi ka Allah, ari salat ente nepi ka Allah, ari zakat ente nepi ka Allah, ari puasa ente nepi ka Allah henteu. Duka ari duka watuh eta teh bahan teu nepi ka Allah ibadah teh. Lamun teu nepi ka Allah mah berarti ilmu ente meunang ti pangajian teh karek nepi kana migawe parentahan. Nyaeta ilmu anu kahiji nyaeta ilmu anu karek nepi kana sakadar migawe parentahan can nepi ka Allah. Nu kadua auroda alaika warid litakuna bihi alaihi waridan. Aya deui jalma teh anu meunang ilmu ti pangajian nyaeta ilmu anu ku eta ilmu teh manehna nepi ka Allah. Ari ente kumaha geus ngajaran acan salat nepi ka Allah. Acan aduh dedeh teuing kasep. Ieu ari nepi ka Allah teh contona kieu. Lamun ente keur nangtung dina salat bandungan ku ente eta awak ente bisa nangtung teh sabab naon? Sabab aya hirupan heuh. Lamun eueuh hirupan mah pan paeh ngaranna, lamun paeh mah moal bisa nangtung ente teh heuh. Ayeuna pikiran ku ente saha anu ngahirupkeun ka awak ente? Allah lain. Allah. Lamun Allah naon artina? Artina Allahu Rabbi, Allah nu ngurus awak ente ku hiupna sehingga awak ente bisa nangtung dina salat. Kusabab kitu mangka nalika awak ente nangtung dina salat hartina eta awak teh ku Allah keur dibisakeun nangtung.
lamun karasa ku ente yen eta awak teh ku awak keur dibisakeun nangtung eta hartina ente panggih jeung af'alna Allah. Lamun panggih jeung af'alna Allah tangtu moal jauh jeung payungna, hartina ya saduka kulbahu bakal karasa deket jeung Allah. Taeta tina ngabandungan awak keur nangtung dina salat bisa nepi ka Allah, nyaeta tina asma jeung sifat. Artina didinya ente panggih jeung asma ya Qadir, hei dat anu ngabisakeun awak nangtung. Ari ya Qadir teh eta asma tina sifat maknawi. Sedengkeun ari sifat ma'anina ngaranna kudrot. Taeta kudrot Allah teh keur tasarruf kana awak ente sehingga awak ente jadi bisa nangtung. Gitu. Ari sifat ma'ani mah teu papisah jeung dat, hartina nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, hartina Allah teh deukeut akrab teu jauh ti ente. Piraku ari kagalunggung nepi ka Semeru nepi anu jauh ente teh ari galau anu deukeut teu nepi sungguh terlalu sedengkeun anu salat teh pan lain awak hungkul dina awak teh aya ceuli, aya panon, aya irung, aya biwir, aya letah jeung sajabana. Ceuli ngadenge Allah nu ngabisakeun ngadenge, panon ningali Allah nu ngabisakeun ningali, irung ngangse Allah nu ngabisakeun ngangse, biwir cumarita Allah nu ngabisakeun cumarita, letah ngarasa Allah nu ngabisakeun ngarasa. Taeta nu dina awak ente jeung awak-awakna teh af'alna Allah hungkul, padamelan Allah hungkul. Artina awak teu bisa nyeun nangtung, nangtung teu bisa nyeun awak, ceuli teu bisa nyeun denge, denge teu bisa nyeun ceuli, panon teu bisa nyeun awas, awas teu bisa nyeun panon, irung teu bisa nyeun angse, angse oge teu bisa nyeun irung, nya kitu deui biwir teu bisa nyeun sora, sora oge teu bisa nyeun biwir, nya kitu deui letah teu bisa nyeun rasa, rasa oge teu bisa nyeun letah jeung saterusna saterusna. Bandungan awak ente didinya engke ente panggih jeung af'al Allah, artina awak ente teh pinuh ku af'al Allah. Tadi mana karasa apa Allah keur tasarruf kana awak ente, didinya Allah teh nyaksi ka anggota awak ente anu ditasarruf ku Allah, ditasarruf ku hirupna, ditasarruf ku awasna, ditasarruf ku dengena, ku angseuna, ku kalamna, ku kudrotna jeung sajabana. Lamun diilustrasi kumaha didinya teh Allah teh nanya ka awak teh jang, cek Allah teh hei awak saha nu ngabisakeun maneh nangtung aing lain. Enak bandungan ku ente awak ente osok ngajawab tara datara he. Guru nama didinya awak teh ngajawab Allahu Rabbi, mohon Gusti nu ngurus abdi nu ngabisakeun nangtung ku kudrotna, nu ngabisakeun ningali ku awasna, nu ngabisakeun ngadenge ku dengena jeung saterusna saterusna. Lamun ente nepi ka dinya berarti ilmu ente teh jadi ilmu anu nepi ka Allah, nyaeta tina sifat jeung asma.
didinya ente bakal sadar Allah nyaksi ka ente rasa disaksi ku Allah taeta ngaranna muhadoroh. Lamun ente geus muhadoroh eueuh bedana reker salat, reker di luar salat, reker di kebon, di sawah, di warung, di jalan, di mana wae, reker tani, reker dagang, reker gawe naon wae, estu ku ente bakal karasa aya rasa nyaksi ka Allah jeung disaksi ku Allah gitu. Mata krek inait ka mana wae ente teu ngalengkah hartina teu kaluar ti Allah, ka mana wae ente lumampah tepi ka Allah. Lamun hayang nepi ka dinya mangka afal Allah pake ku ente sebagai dalil. Lamun afal Allah dipake dalil ya saduka kul bahu awak ente teh akrab jeung Allah. Sakabeh anggota awak ente tiluhur sausap rambut handap saibas dampal eta teh pinuh ku afal Allah. Eta teh lain awak ente hungkul tingali ku ente ka dunya oge sarua pinuh ku afal Allah. Gunung-gunung tatangkalan sasatoan lautan daratan matahari bulan bentang borang puting jeung sajabana ta eta teh afalna Gusti Allah hungkul. Mata ka mana we ente nyang hareup bray lamun ku Gusti Allah dibukakeun tah hakikat sakabeh nu wujud teh eta nyaeta Allah. Dalam nepi gadinya eta ngaranna mukasafah. Anu mukasafah mah teu kabobodo tenjok, teu kasamaran tingali, teu kahalangan ku ngaran anu berbeda-beda, teu kahalangan ku rupa anu beda-beda, teu kahalangan ku sora anu beda-beda, teu kahalangan ku aroma anu beda-beda, teu kahalangan ku rasa anu beda-beda. Sakabeh ngaran, sakabeh rupa, sakabeh sora, sakabeh aroma, sakabeh rasa hakikatna teh nunggal jang nyaeta la ilaha illallah. Matak sabagian tina eusina atawa tina hakikatna la ilaha illallah teh ahadiatul jami'ah haqqaiqul wujudiyah nyaeta sifat kanunggalan perhimpunan sakabeh hakikat wujudiyah. Artina hakikat tina sakabeh anu wujud teh nunggal nyaeta Allah. Artina nu nepi ka Allah mah teu kahalangan ku ngaran, teu kahalangan ku rupa, ku sora, ku aroma jeung ku rasa. Nu kaduana lamun hayang nepi ka Allah ulah mawa diri. Cik ari mawa diri teh kumaha jang? Apa teu? Aing disebut mawa diri teh nyaeta lamun ente dina hirup atawa dina ibadah, dina amal-amalan aya rasa menang ente, ta eta ngaranna ente mawa diri. Ari nu teu mawa diri mah eueuh rasa aing. Lamun keur hirup teu ngarasa bisa hirup, teu rumasa boga hirup, tapi ngarasa jeung rumasa dibisakeun hirup ku Allah. Lamun keur ibadah teu ngarasa bisa ibadah, teu ngarasa boga ibadah, tapi ngarasa jeung rumasa dibisakeun ku Allah bisa ibadah. Ta eta ngaranna teu mawa diri. 1000 bulan ente hirup dina rasa hirup ku sorangan eueuh hargaan ja. 1000 rakaat ente salat dina rasa bisa salat ku sorangan
eueuh hargaan jang sabab hirupna jeung salatna teu nepi ka Allah. Tapi lamun ente hirup dina rasa dibisakeun ku Allah hirup sok sanajan sapoe mangka eta leuwih mahal tibatan anu 1000 bulan. Jeung lamun ente salat dina rasa dibisakeun ku Allah salat sok sanajan ngan 2 rakaat mangka eta leuwih mahal tibatan 1000 rakaat anu tadi. Kitu. Jadi anu mawa mahal teh naonna? Anu mawa mahal teh Allahna lain dirina. Matak dina hirup jeung ibadah tong mamawa diri sabab mun mawa diri moal nepi ka Allah tapi nepina teh kana nafsu nyaeta boga rasa aing anu ibadah, rasa aing anu sedekah, rasa aing anu puasa, rasa aing anu tutulung ka batur jeung saterusna tak ibadah anu ditarima ku Allah teh nyaeta ibadah anu nepi ka Allah. Rek kumaha ditarimana ku Allah lamun teu nepi ka Allah? Ta ibadah teu mawa diri teh ta kaasup kana hakikatna ikhlas. Bil ikhlas yang kasifu anna fa'il huwa Allah ta'ala. Eusina la fa'ila illallah bungkusna bismillah. Artina la amala arjalul qabul min amali yakibu an kasduhu. Teu aya amal anu karep ditarima tibatan anjeun keur ngamal teu kasaksi anjeun boga amal sabab anjeun harita keur nyaksi ka Allah nu ngabisakeun anjeun ngamal. Dan kitu disebut ibadah anu ikhlas.